Ah. Ah. Ya. Omongan deh ya. Ya, abi siap-siap loh. Lampu bilen aing. Siap-siap. Nah, yuk borek indit. Kamu nanaonan kene eta? Meuli lampu. Pun. Yang motor Geus COD deui wae kamu. Panek diorikeun, nek di SE-keun, ranking SE teh mahal teh. Nek diorikeun tuh. Sabaraha eta nu lampu teh, ha? 200. 200. 1000. Mana ke lah? Eta lo main HP. Tuh. Hah? Kamu 1.200.000 naonan mending meuli beas. Eta mah lain. Naon lain tinggal di lampu sarua juga eta mah pamajikan teh bisa melok. 200. Bukan rek indit, yo bae soknya aya kamu cek out eta bae. Asal ulah tong sok gatal kasilina atau kasih bisa terstop lah. Mau urun pan aya motor sama anteng jeung motor. Terus eta lampu tadi pasangkeun di mana? Eta kamu pamajikan di mana tadi pasangkeun? Ieu ganti kita tuh, ieu mah geus buleud ieu mah Ya, pan. ieu teh geus buledan kakak dikotakeun. An ieu teh motor teh aslinya mah 2003 SE teh rek dipasangkeun ame Oriande itu sarua koneng emas tuh. Tah ieu teh koneng emas tah tinggal hiji deui ieu 50 ribuan kieu mah. Kamu sok segali ropea gal motor teh. Endopea urang orikeun ame mahal batur ke 80 juta ieu teh. Ngali. Tuh. Kan mantes ngali tuh. Baiklah, iya tinggal geus jam 4 obong kamu terek nganter abi ka itu balanya. Sok anggar kakak kikituan anger tekaur aya paket COD teh ngadan kakak ngakuprak kana kitu. Hayu ayeuna teh geus sore kamu mah sok angernya bikin emosi we pamajikan teh. Eta ya syukur kami sih ieu. Si. Awasnya mun isuk COD deui. Eta hiji deui. Naon? Speedometer 50.000 pira bi. Kamu sok gede waduh mau 50.000 moal. 50 kitu mah. Pan meulina Hayang heran. ama meulina KW. Baik, ayo tuh. Udah ayo buru-buru tuh. Kali-kali mah pangmelikeun pamajikan baju, calana lain hayo we ngaropea we motor lampu nu Kopi kararitu. can beak tinggal kerek sakieu. Buru-buru ah. Nih tinggal abi teh geus dandan geus geulis siga kieu tong sok kararese. Untung teh ngamek. Nah, mana HP kamu tadi? Ku kamu di kana kantong kan diasupkeun kayaknya. Ku abi kitunya. Tinggal di dinya. Iya, abi aya bayaran itu. Ayaan keneh teh bawa behak saldona ge. Bae, abi itu 300.000 can dibayar kamu teh era yang kunaon? 200.000 tuh. Oh, deui arisan can kabayar. Yang bayarin speedometer. Macing. Nah, ieu teh. Tong kana inya rek transfer mah kala mutasi. Tong kana mutasi rek transfer mah tan hiji deui. Naon itu tinggal dimutasi naik kamu teh? Bisa iya kamu. Naon kamu teh 100.000 naon udah dijatuhkan kasih linda kamu teh transfer naon teh? Eta nu Naon? panggil token san listrik beak. Ampun kamu. Lain saha eta mah saha? Kamu ngarep bangun rumah tangga jeung batur teh. Saha sok janji. 100.000 mere ieu. Si Haryadi penting. Arisan 300.000 abis can dibayar kamu teh era abis can dibayar arisan mah. Kamu rek ini teh pada sewa nya kun masuk. Iya tinggal mutasi kamu teh. Ya aku teh tangan ring gue. Ya mutasi kamu tinggal kasih linda nyukurna 100.000 naon? Kan si Haryadi penting. Oke, tanyakan ke muka Aryadi, tinggali kira. Nggak mungkin si Aryadi mah ikut Ya, transfer. coba. Wah, mungkin yang ngaranna di Silina. Ini kamu bisa kamu tuh dulu, nanti. Kamu sekarang mau ditanyakan gara lamun teu rek ditayang isi ke Silina ditagih 100.000 kurtakan gitu.